Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa SMTV. Tepang di sareng simkuring Mia Sugiyarti dina acara Banda Urang. Tah dina acara ieu baris dipedar sawatara kasenian ngalangkungan ngobrol sareng para budayawan, akademisi oge aktivis seni anu aya di Jawa Barat. Dina denget ayeuna simkuring parantos disarengan ku Aari, anjeunna kagungan sanggar tari di Kabupaten Sumedang. Haturan Aari wilujeng sumping di studio SMTV. Nah itu ngeunaan sanggar tari. Sanggarna teh namina teh naon? Sanggar tari Arimbi. Tari Arimbi. Nah di namian tari sanggar tari Arimbi. Panjang sanes nama. Teu sawios sok hoyong terang kumaha cariosna. Mohon janten alasan berarti ya alasan nyandak nami sanggar tari Arimbi. Memang sanggar nama berfokus kepada tari jaipongan, rumpun tari jaipongan. Nah panginten pasti seueur nu naros nyandakna nami Arimbi, sedangkan nami Arimbi teh nyaeta nami tokoh pawayangan. Mohon. Nah janten cariosna sapertos kieu kapungkur. Waktos abdi ngawitan buka sanggar, abdi sempet bingung gitu, galau nami sanggarna naonnya anu kira-kirana cocok gitu. Kaleresan abdi memang ti aalit sateu acan kulem teh kedah ngadangukeun wayang dugikeun ka ayeuna. Mohon dugikeun ka ayeuna janten pami misalna teu ngadangukeun wayang dugikeun ka subuh oge abi teu tiasa bobo dugikeun ka ayeuna gitu ti aalit. Nah kaleresan carios wayang anu pertama didangukeun nyaeta carios Arimbi. Mohon anu dipedar ku Kidalang almarhum Asep Sunanar Sunarya. Mohon janten tidinya saatosna ngadangukeun carios wayang Arimbi eta abdi tiap wengi teh alim gentos-gentos judul gitu. Teterasan wayang nu eta meskipun abi tos terang cariosana sapertos kumaha tapi tiap bobo teh teras didangukeun dugikeun ka kaidean gitu. Kaidean nyatos lah nami sanggarna sanggar tari Arimbi sapertos gitu. Janten berawal dari kesukaan gitu. Mohon kesukaan terhadap biasa disebut langki oge murang kali anu resep wayang. Mohon. Terus penasaran, tangtos pamirsa oge penasaran. Nah resep tari kumaha ngawitanna gitu. Sami eta ge carios panjang gitu pami kedah dicarioskeun mah. Janten memang ti kapungkur ti abdi masih emut gitunya, masih emut waktos nuju kelas 2 SD atau 2 SD atau napi kelas 3 SD gitu kan. Pami kapungkur mah panginten dugikeun ka ayeuna masih aya nu namina samen pangintennya kenaikan kelas. Biasana kan pami kapungkur mah rame gitu. Jadi tiap kelas ngintunkeun kanggo penampilan samen. Nah, abdi memang tertarik pisan gitu. Pami rerencangan nu sanes nama aya nu nyanyi, aya nu ngawih gitu, aya nu maca puisi sareng sajabina. Tah ari abi mah kalaka abi mah hoyong tari gitu. Nah eta ngawitana ti kelas 2 SD ngawitan resep nari. Namung pami kapungkur mah abdi teu acan wantun lebet sanggar pami sanggar teh mah gitunya. Janten masih pami otodidak mah masih otodidak gitu. Janten di bumi latihan nyalira seperti itu. Eta sepuh manawi aya nu tiasa kaleresan teu aya mohon teu aya anu ti abdi teu aya kumanya janten para sepuh teu aya nu terlahir di dunia seni gitu. Memang di awalina dugi kayana ku abdi gitu ti keluarga sadayana teh gitu. Oh, sapertos gitu. Pami pangrojong ti orang tua tanapi sepuh sapertos kumaha ta kanggo pangaresep ieu? Alhamdulillah pami pangrojong ti sepuh mah 100% ngarojong gitu. Bahkan dugikeun ka ayeuna memang sepuh oge terlibat gitu. Maksud terlibat teh ngiring ngabantos-bantos gitu. Misalna pami aya acara-acara sanggar sepuh ngiring ngabantos ngajajab-jajabnya mantosan seperti itu pami teh. Oh sapertos gitu mohon. Tah kitu geuningan pamirsa panasaran sapertos kumaha upami urang ayeuna
nyakseni pintonan anu kahiji. Teu sawios, kin urang ngobrol deui langkung seueurna. Mangga wilujeng nyakseni. Kapayun cenah Ibu Den disarengan ku panano cenah bageur. Gira. Aya cenah jambu alas jambu kuning wong ireng maning jambu alas jambu kuning wis lawas ketemu maning ketemu jambu alas paling mamang jambu alas paling mamang wis lawas kedanan urang maning kula kedanan ieu bangkir mata wadine bangkir mata wadine bae ngajak kamu ibu kula wadine ibu yang